ngonten wae kaya raya tidak cenah ayang besti dasar upil genderuwo. Hai ayang besti tong boroning kaya raya kana kituna namanya disebutan nu gelo nu aya ari ngonten teh ari can aya hasilna namanya. Tong boroning ngalah uang di dunia maya nya ayang besti di dunia nyata oge meni sungguh susah kacida ku zaman sekarang mah nya ku bisa barang tuang setiap harina pangabutuh sareng keinginan marurang kalih kacumponan oge tos alhamdulillahnya. Isuk pagina si eta ayang teh lagi bikin jualan kanggo dibawa ke sekolahan oleh si cikal ayang besti teuing da budak eta mah miras sepisan da dagangan ka sakola teh. Dari masih TK sudah senang berjualan si cikal mah ayang besti ka pangaosan ka sakolana sok ngamekelan we da dagangan kitu tahnya. Akum jualan teh pas kelas 4 sareng kelas 5 ayang besti cenah mama bade libur heula lah jualanna da aya hal sesuatu hal kitu tahnya ayang besti jadi digentos karena jualan mainan bahasa kelas 5 teh. Ayeuna tos kelas genep teh cenah mama hoyong icalan deui mameun cenah lumayan nya wang keureuy deui sok atuh bismillahnya lumayanan centeta aya kitu tiasa kumpal kempel kanggo meser anu dipika hoyongna. Si cikal mah alhamdulillah gaduh kasur, gaduh lomari pakaianana, meja belajarna ge alhamdulillah hayang besti eta kitu tina buru icalan dagangeun da ku si eta hayang teh sok diburuhan kitu tahnya saperak 2 perak mah lamun seep icaleunana teh. Heula hayang besti awang paksa heula ya anak-anakan teh sina sararapan sabari jumeudad jam medud oge teh si cikal teh cenah ge mama da teh hoyong sarapan atuh cenah dangke MBG nanya tara ka emma meukeun teuing lang kege lapar deui ulah loba teuing jajan centehnya ari si bujang mah teuing tos ka mana ayang besti tos mangkat deui eta masuk isuk-isuk keneh pisan. Mamah bekelna atuh cenah yang 7.000 kali-kali mah dibonusan cenah ulah 5.000 teuing teu meunang henteu centehnya sapoe 5.000 ge cukup centeh komo ayeuna mah da di pasian MBG encan kete ngaos teh bekel deui ayang besti.